sil mukhalafah banget mencolok itu anak si makmum diuk nu teu kungsi dipigawe ku imam. Itu kan masalahnya. Baiklah, namun imam teu diuk jalsatul istirahah lam yajuz, teu meunang makmum tasawuf. Aha yang anger bodoh teuing kumaha batal salat sia lamun nyaho bering haja. Ada kang abdi mah muparokoh, paduli aing muparokoh mah selesai masalah aing muparokoh mah atuh situ. Malam jadi muparokoh kitu ka kang lamun teu niat muparokoh, lain niat muparokoh mah tuh angeusan jamaah na kitu tong dibahas tong ngaji bab jamaah atuh sia teh. Pada teh keur ngaji bab jamaah mah reuh. Geus beres bubar aing niat muparokoh mah. Ayak mereka muparokoh mana muparokoh wa huwa pirokun bi uzrin muparokoh naga muparokoh bi uzrin teu matak morotkeun jamaah imam teu tasahud awal makmum keukeuh hayang tasahud awal niat muparokoh ngarah aman teu batal alus nama ke alus salah sahiji uzur untuk muparokoh teh imam ninggalkeun pasunatan maqsudah. Salah sahiji pasunatan maqsudah adalah tasahud awal. Sok heugat muparokoh kayaknya. Gastuna wa idza lam yafragil ma'mumu minhu ma faragil imam jazalahu takhallub li itmamihi bal nudiba inna lima annahu yudrikul fatihah bikamal yaqobla rukuil imam tasahud awal makmum tasahud awal makmum can beres tasahud awal ari imam angeus imam Allahumma sholli ala Muhammad Allahu akbar naik kanangtung rakaat katilu si makmum masih kene asyhadu Allah karek asyhadu imam geus naik ka luhur meunang teu makmum maneurikeun maneh hor teu naon maneurikeun maneh mah teu masalah naon masalahna pan itu mukhalafah imam nangtung makmum kalakah diuk keneh soal waktu eta mah soal masalah waktu imam tadi kan diuk sarua hanya soal waktu mukhalafahna biasa saja soal waktu soal dilajeng sakedeung kan soal dilajeng sakedeung mah teu masalah bahkan alus sok bereskeun imam geus nangtung makmum saeutik deui asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahu akbar susul we imam teh kana nangtung alus kitu alus dengan catatan si makmum boga rasa bakal mahi maca Fatihah sebelum imam ruku gitu nangtung kabrikeun Fatihah memeh imam ruku takhallupul itmami suratin ulah maneurikeun maneh jang nyampurnakeun surat mah keur salat duhur ya rakaat katilu rakaat kaopat pan rakaat katilu rakaat kahiji atau rakaat kadua kan sunat baca surat makmum ge salat duhur mah waladhdallin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu akbar ceuk imam teh karek mamaca qul huwallahu ahad geus Allahu akbar kumaha makmum susu langsung Allahu akbar teu alus maneurikeun maneh demi untuk menyempurnakan surat nah da aslina mah surat mah cukup ku saayat ge oke pan geus bieu qul huwallahu ahad teh geus beres teh itu kan cukup sabenerna mah surat mah di omongan wae omongan itu urusanana ibadah man masa nu dipika geuleuh rek dipake lain soal masalah
masalah batal, lain soal masalah batal, lain soal batal batal, lain soal itu. Karena bakal makruh lamun si makmum teu bisa nyusul ka imam dina ruku gara-gara nyampurnakeun surat. Begitu imam ruku, makmum ruku, imam kaburu cengkat. Lah itu kan masalah. Karti ya namanya muhalafah paisa teh kartinya. Hega eneng sekali-kali beda jeung salaki tapi ulah pajiin salaki ini pemajikan milu rada telat dan heula nya henteu pahisah gitu mah muhalafah beda soal waktu iya salaki hayang ka Bandung pemajikan ngajak ka Jakarta batal sia teh kitu teh batal eta mu apa kita anak batal eta salaki hayang bablas ka Bandung pamajikan di Cianjur hayang nyimpang heula ka Alpa teu naon eta mah mukhalafah biasa saja eta mah mukhalafah biasa saja da sama-sama sajalur bedah nyimpang ka kaliwatan sama-sama diuk imam diuk istirahat makmum diuk tasahud terus we nangtung ka luhur si makmum nyimpang heula dina tasahud teu naon nyimpang heula dina tasahud mah teu naon eta mah da sekalian lewat. Terus eta kayu kadilin kayu terbabaskeun ke garasi eta ayo mang ka luhur euy tuh ka ditu mang tuh kan deket mobil ke garasi. Waminha termasuk tina syarat kedua ada mutaghallubin an imamin biruknen bi dien mutawalien tamen bila mata amudin wa ilmin bitahrim. Syarat kedua ulah maneurikeun maneh ti imam kudua rukun fi'li secara berturut-turut anu sempurna tanpa uzur bari ngahaja bari nyaho. Sanajan lain rukun tawil mun maneurikeun maneh ti imam kudua rukun fi'li maka batal salatna lagi-lagi sil mukhalafah. Allahu Akbar imam ruku makmum cicing sami Allahu liman hamidah ngajedog keneh batal. Begitu imam keluar tina had nangtung i'tidal teu kudu nepi tarang kana pangsujudan batal. Kang batal piraku kudua kitu pan sia teh ngamakmum kok ente ngaja-aja maneurikeun maneh ti imam jangan naon atuh mana kudua teh mana hartina milu teh mana milu kudua teh milu imam geus rek kana sujud sia nangtung keneh tuh Allahu Akbar deuleuh ku amang deuleuh ieu kudua lain Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah Allah cek amang ieu jelema cager teh beda jeung imam
mukhalafah bae sanya wajar we atuh ngaranna ge nunutur masih wajar ketinggalan sarukun mah model dina konvoy Vespa ceritana konvoy nya wajar we atuh mang katinggalan 1 meter 2 meter nepikeun ka 10 meter caritana konvoy paneureikeun maneh 2 kilometer ka tukang lain konvoy kitu mah teh nya kan keur konvoy teh biasa ngarage nunutur anu pangaruhna kadang deukeut 1 meter kadang nu ieu kapegat macet saeutik jadi rada rengang ya biasa saja kan konvoy begitu aya nepikeun ka katingalun ditelepon di mana maneh cenah aing mah ieu nyimpang heula cenah di geus nyimpang heula mah di sia batal konvoyuhu begitu kan aku konvoy gitu konvoy makan surup nageun komo herli ningaran kira-kira 2 kilometer urang teh keur ngalamun ujug-ujug aya itu naon mukhalafah bahisah tanpa udzur batal konvoyuhu beda deui lamun karena udzur contoh numpang tukang beak bensin nyimpang heula ka pom di hampura eta mah katinggalun 3 rukun bi'li karek 3 kilometer katinggalun mah di hampura asal bisa nyusul deui paham selogis gitu loh mang ya hukum sebenarnya kan kadang amang kan tegang kenrangkeun kumaha tuh tegang sok syar'i kan pada logis amat biasa saja biasa saja kan contoh kan rokal imam ruku waqtadala tuluy imam i'tidal wahawi ali sujud tuluy weh ayeuna turun kana sujud maksudna zala min hadil qiyam kaluar tina batas ngadeg i'tidal wal makmum qaimun aya makmum ngajedeg anggar standby dina nangtung bari sadar ku sadarna tuh ya teh wa kharaja bil fi'liyan al qauliyan wal qauli wal fi'li beda deui katingaleun ku 2 rukun qauli atawa qauli jeung fi'li eta mah teu nanaon naha teu kadeuleu makmum beres takbiratul ihram teh Allah imam takbiratul ihram Allahu akbar makmum takbiratul ihram Allahu akbar ngacedok ke makmum Allahu akbar imam ruku kan ketinggalan naon Fatihah acan qauli euna imam ruku fi'li qauli jeung fi'li qauli mah barang teu kadeuleu mah urusan fuhsil mukhalafah itu kan pandangan orang melihat seseorang sedangkan pandangan orang lain loh bang kauli kan dekat dulu komo niat mah emang neuleuh niat batur emang ku amang kadenge ngarentek sejak kaulana guys. Jadi lamun tanpa uzur ulah katingaleun ku 2 rukun fi'li mun tanpa uzur lamun aya uzur ulah katingaleun ku 3 rukun fi'li nu paranyang lamun aya uzur mah ulah
tilu rukun pilih nu paranyang jika tadi konvoy pang tukangna katinggalin 2 kilometer bener sih teh siga lulu cuan saya sok saya telak lenyap kuman oke jika kumaha udur ya ka isro'i imamin kiroatan wal makmum batiul kiroah imamna gancang teuing maca aya makmum leng-leng numpang harupna bawa motorna kos nu numpang tukangna dihambur aja gae asal ulah katinggalan ku 3 kilometer be mun katinggalan leuwih ti 3 kilometer geus makmum sia teu layak ngilu turing anjir subhanallah geus teu layak ngilu turing geus eta mah geus kelas ngabuburit teh teh mah lain turing kelas ngabuburit begitu kelas ngabuburit imam gancang bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ari makmum bismillahirrahmanirrahim hese li ajzin halkin hese kecang alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin Allahu akbar ajik iyyaka na'budu wa sami Allah liman hamidah nasta'in ihdinas siratal mustaqim Allahu akbar siratal ladzina an'amta 'alaihim Allahu akbar isdiu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Allahu akbar sujud ieu karek waladdallin langsung Allahu akbar subhanallah sami Allah hamidah subhanallah Allahu akbar subhanallah Allahu akbar subhanallah Allahu akbar alhamdulillah beunang euy cenah dihampura pajieun teu Allahu akbar sami Allah liman hamidah Allahu akbar pajieun banget tapi hampuraeun hampura dihampura karena apa? Karena kuat lu jadi masalah iya masih kena ghairil maghdubi Allahu akbar sujud kedua imam ghairil maghdubi Allahu akbar nangtung imam karena rokaat kadu
tasahud Allahu Akbar geus kana tasahud ieu maghdubi lamun geus kaliwat kitu teu meunang manehanana maksakeun namatkeun Fatihah terus ruku tidak teu meunang kumaha tuh aclok langsung begitu ieu diuk Allahu Akbar ghairil maghdubi geus aclok we pleng langsung diuk rakaat eta teu direk jauh teuing katingaleunan mun dina touring mah geus 3 kilometer can beres kene ngeusi bensin mogok can angeus ngomean busi can beres kaburu katingaleun 4 kilometer geus kapaksa kudu ditowing taekeun kana towing susulkeun sina deukeut deui jeung imam geus lain tuturkeun anu kitu mah kudu ditowing tidak layak jadi makmum. Anda tidak layak ikut touring. Anda hanya sebatas kelas ngabuburit. Tanggal 10 Mei sirek ngilu ayo gawe make NMAX jarak 1 kilometer. Kenapa? Kudu ziyadah ta'akhur. Kan lamun lalaki jeung lalaki makan mundurna saeutik sama-sama Vespa lalaki jeung laki lamun amang make NMAX berarti kan atau Mio kan awewe mah kudu ditukang bari ziyadah ta'akhur repo aing mang ngagreb sia make repo mah naon touring itu untuk orang yang punya duit kelas repo kelas ngagreb usaha ya mana dia teh supaya ya wae repo yang milu touring jeung Vespa PBB mang itu meuli pelek anu krum tukang hareup 7 juta eta jeung ban-ban namban Michelin repo bari sabelahan eueuh BPKB nya eta mah nu kitu mah paranti muat suluh kitu muat suluh ka gunung dengan suluh sok ngancurkeun ayeuna kana ya mau dengan cara enak bisa lah walaupun harus aya ziyadah ta'akhur rada mundur saeutik kira-kira 1 kilometer lah ayo tuh ka NTB gitu ka Mandalika capek balikna nyetaikeun we balikna mah geus ya siapkeun we duit karek bangsa leutikna 3 juta lah leutikna bisa mah 3 juta daang mangadawir di jalan sia jadi plus ke Jawa Timur ke Surabaya di Surabaya mentas ke Surabaya mentas perjalanan hampir 2 hari kurang dina kapal lautna pemajikan tiluanana yang milu kumaha sia teh aing ngagubugna na Vespa aku sespan kudu tilu sike gua ini geus sespan kudu 2 kiri kanan jadi pos 1 berarti ditukangan uing pos 2 belah dia pos 3 belah dia rek kumaha macam hayang ngiring gawe bawa Vespa sorangan diajar untuk motor hejo karek beres dicet kanan geus larut deui tepongna geus penyo saeuleum dicarekan teh nemal nya naon ieu teh eta karek mah beres ngecet beak 2 jutaeun kamari ngecet ka kumaha pokona mah lancar tanggung jawab dicet deui ka nemal gitu ternyata mah awewe
awewe dicandung itu lebih dewasa ya, satu lebih dewasa, kedua lebih ayeuna lebih mapan, anu katilu lebih pemberani ya, karena ada tantangan kan. Pos hiji emang baheula keur waktu dikawin era anana ya Allah jeung dusuna atuh da tilu umur ieu asup ka Alfamart di lahan senal cek dari bahasa anas ya teh ditanya oge tunggu ditanya ku salaki ku dewek sugan mani nengak teh ari ayeuna jadi wanian kieu jeung teh Honda Civic dipake ayeuna Range Rover wanian iya ceuk seneleh saing ban modana ya, berarti kan ada musabaqah fil khair. Bagus, persaingan itu bagus, berarti ada persaingan kan ya, bagus lah daripada kulen tebuku bagus, karena tanpa musabaqah itu ya tidak ada semangat hidup kan. Udah cara amang naon sainganan amang bersaing dengan siapa? Tak gitu hidup di zona nyaman ya, nyamanna udut ngalinting bako itu ya, memang zona nyaman di situ. Mulai peningkatan hidup gitu mah lila paling kanyut kaburukan gitu. Keur ngompol tadi deuleu kanyut ari sia coba bari ditampilingan kos sorangan di sindrekan eueuh ka era batur maya pengbalikan aya sayang ari sia ngurungkut teh aing jiga nu tetelo gitu ngurungkut alah wantidori makmumin sakta tahu hampuraeun teh jika ngadaguanana makmum kana eureunna imam maca Fatihah kan makmum ngadaguan ngadengkeun Bismillahirrahmanirrahim waladhdallin cek makmum teh amin langsung kan makmum teh beuneu maca Fatihah kan Bismillah Allahu Akbar ajik teh kalakuan si imam hanas aing ngadaguan tadi erek maca Fatihah sabuat sia maca surat nah geus beres maca Fatihah imam kalakah ruku sedengkeun manehanana muapek Fatihah kan wajib tungtungna manehanana wajib maca checkpoint di pom bensin iya, checkpoint kedua di pom bensin iya, yang nginep di dia kan itu perjanjianana di semamum kan geus ngitung meureunnan bakal eureun di dia titik kedua eureun di dia palebah ayeuna sabot ayeuna data ka pom bensin mana pek teh anu pangaheulana turun ka ka 14 sia tungtungna kan ieu geus si bensin sorangan katingaleun da kudu meuli bensin pira kudu di bensinan. Nah jika gitu tuh mang ngarak harti bab turing itu ibadah. Nah ono ya mang turing itu ibadah mang moal bisa amang nyaingan ibadahna jelema nu turing gas tenala amma takhalluqu liwaswasatin anapun maneri keunana karna waswas biangkana yuradidul kalimat ngan puputeran didinya tanpa aya nu ngawajibkeun tanpa aya anu menuntut untuk mengulang kalaka diulang-ulang karena waswas eta mah teu udur. Jelema maca Fatihah bismillah alhamdulillahi
Allahu Akbar. Yes, ya. Dihampura tuh. Terus kumaha? Awas ya, was-was. Teu meunang katinggalan ku rukun dua rukun pilih. Itu dihampura mah teu meunang katinggalan dua rukun. Allahu Akbar. Ar-Rahman. Sami Allah liman hamidah. Ar-Rahman. Allahu Akbar. Geus teu dihampura mah. Satu sisi Fatihah wajib dan muapek. Satu sisi dituntut ulah katinggalan mah anda tidak layak geus muparokos dia. Sia aya pati ya teu kaberi dihampuran teu katinggalan kedua rukun weli. Pilihannya kan hanya satu, tong milu turing. Iya kan? Qala sayhun tunah heula eta tunah heula sayhuna ngadawuh kieu yang bagi pilih was-wasatin sayogyana jang jalma anu was-was geus jiga kholqiyah saking kuparahna geus jadi watek lah geus digati kudrat surahna jika ti kudrat biaya suyak tau kullu man ro'ahu setiap jalma anu nempo pasti bisa memprediksi si eta bakal katinggalan da si eta bakal katinggalan da lamun was-wasna geus tingkat tinggi model cara kitu ceuk saihuna geus saruakeun be jeung anu lambat gerakana berarti diham nu penting bisa nyusul imam dina sujud anu kadu wah nah guys lumayan lamun was-wasna geus tingkat kal kholqiyah geus dikudrat hukumna atau geus dikudrat kumaha deui oleh karena apa ya zamul makmum biswaril madkur wajib ka makmum dina contoh-contoh nu geus kaliwat tadi nyampurnakeun Fatihah malam jataholab selama henteu kapanerian kutilu rukun anu pararanya wa intaholaba ma'udrin lamun si makmum manerikeun maneh kusabab ngudur kapanerian kutilu rukun anu pararanya bi Allah ya prokominal Fatihah surahna can beres keneh eta Fatihah illa wal imam qaimun ari imam geus nangtung kana rakaat kadua aw jalisun imam geus diuk kana tasahud kumaha lamun kitu Fatihah can geus keneh tong dituluykeun bal yuapik ngaclok we langsung tina nangtung kana tasahud ditowing pan kang dihampura ke jauh teuing sia teh kaliwatna katinggaleunnna dihampura ge batasna awewe ungape bosen aing ade atuh hapunten aya asep bosen aing ngapun hapunten atuh ngoba capek aing mamatahan mamatikan kamari lebaran nungkeun hapunten kabeh nyaruktuk ceurik jam 12 geus dieun kasus deui coba awewe pikir-pikir ngasuh pamajikan ketika ngasuh budak jika ngasuh sinara jeung sineha lain gitu merenana memang geus didesaina kitu da awewe memang ponok petakna tapi kadang deui abdi teh mah mendambakan deui kadang awewe nu kitu teh kadang menambahkan ya. Satu sisi lamun geus lila awewe teh make baleuneur we gitu baleuneur wae nah eta awewe teh baleuneur wae asa eueuh heureuna atuh kumaha nya asa eueuh ya memang indahna kitu beneran bener abdi kadang merindukan awewe teh kadang abdi merindukan wak-wakna awewe teh kadang gitu kadang lamun geus sabulan eueuh pasea saeutik-eutik acan kesel
carana supaya enak matelan pas saya cicing rada lila di nungora penuh itu ngadat kapancing cing teh hampuratu cenah beres. Jadi ngaja memang aing dosa ngaja. Dua nana balalagur, tiluan nana balalagur karena gue ini teu bebeja pareuman HP belenyeng karena mobil kemana we itu. Dan aya antep diisuk teu di pareuman gue HP. Lu berangkat ka mana we nongkrong di puncak sorangan lahan ngopi unggul ngadun ngopi. Cicing. Teu ka sore mah. Hurungkeun we HP eta mah. Mustina grup, musjaprian tinu ieu ayo ke mana ayo cepret foto keur ngopi ya emang teu ngajak atuh kadarieu we blonyong teh nusa urang anu kana Grab nusa urang anu mobil ya tungtungna kadari teu kabeh cicing ngopi tungtungna obatan banget kitu asap aing kana gagak tungtung nama nah ayeuna pan bagian saha ayeuna bagian abdi ceuk nusa urang teh geus penting ayeuna bagian sasaha geus bebas jang kabehaneun ceuk nes payu apik kunaon neng tong sok loba bayangan rupa-rupa sih biasa saja teu rumah-rumah diupload dina TikTok make kudu aya no komen Kang abdi tiasa login teu cenah selayu sakalaguan aya nu komen itu mah aya nu ngajak login aya nu ngajak janten member coba lu bahasa aya nu nyariosna teh abdi siap janten penyempurna cenah siap rupa-rupa sana hareureuy tapi da ingat japri mah serius mah euy jadi lamun ayeuna eta si makmum nangtung kana imam kaburu cengkatina sujud kadua artinya geus kalaksanakeun dina rukun nu kaopat imma tasahud wa imma nangtung kana rakaat selanjutna fal yuwafik imama wujuban aclok langsung diuk bernangtung Goyril maghdubi imam hudang tina sujud kana rakaat kadua nangtung di Allahu Akbar geus we urang tilu nangtung di jeung imam caritana ngilu rakaat kadua jeung imam berarti urang can menang sarakaat acan imam maca Fatihah deui moal rakaat kadua ya imam maca Fatihah makmum maca Fatihah deui bismillahirrahmanirrahim kacak deui imam ruku deui ieu masih kana ar-rahmanir-rahim sami Allah malik yaum Allahu akbar ghairil maghdubi Allahu akbar walab Allahu akbar diuk tasahud kadua ngaclok kana tasahud kadua can sarakaat acan imam geus 2 rakaat aduh Kang ribuh gitu mah nya tuh ribuh mio hayang ngudak Herli da kumaha tuh ribuh mah aku mah geus moal kuat mobil Agia anu diudak Range Rover jeung Honda Civic atuh da katinggalan sia teh mah teu make turbo atuh 1000 cc itu jeung 2500 cc tilu tikeleun da kuat kumaha mending nyisi keluar di tol lah nah ini saya kan ada makmum 3 semuanya berusaha untuk mengimbangi pergerakan saya itu 3-3-nya itu ya silakan saya adalah imam Anda itu muktadi nutiluan pemajikan itu muktadi itu punya kewajiban untuk selalu iktida di hampura mukhalafah yang biasa tapi jangan sampai mukhalafah fahisah batal perkawinan mukhalafah fahisah ya summa yatadaroku pada salamil imam tinggal kewe susulkeun sabada uluk salam imam nu katingaleunna teu direken rakaat payu lam yuwafiqu fir rabi' lam
mun teu ngakuran 4 barinya wajib mutabaah bari teu niat mubarokoh batal salatna. Imam tasahud tina sujud kedua Allahu Akbar diuk we tasahud si makmum masih ghairil maghdubi kagok saeutik deui waladdallin Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah Allahu Akbar batal jeung batal geus lain tuturkeuneun langsung aclok plek diuk moal pakoh ka imam. Wa in raqa'al ma'mumu ma'al imami fasakahal qara al-fatihah aw tadzakara annahu lam yaqra'a lam yajuz lahul 'audu ilal qiyam wa tadaraka ba'da salamil imami raq'atan demi menjaga muafakoh. Ini masih konteks muafakoh itu ya. Demi menjaga aturan wajibna muafakoh makmum ka imam lamun aya hiji kasus imam jeung makmum geus raruku Allahu Akbar ari si makmum ngagebeg ajig aing maca Fatihah teu barageus ruku duanana makmum atawa eling astagfirullahaladzim eling eta mah ajig maragu oh bagoynya anu yakin mah bagoy gitu aing teu maca Fatihah teu meunang makmum balik deui nangtung tuluy Fatihah kemudian beres Fatihah nyusul imam teu meunang nah terjadi muho apa terus kumaha lamun geus kadung ruku bareng jeung imam geus tuturkeun be imam ngan eta teu dihitung rakaat tambahan bae ke rakaat setelah salam imam eta teh jangan jaga wapakoh kasarna mah kieu meureunna geus maju turing poho duit katinggalin teu meunang balik deui ka imam terus tuturkeun ka kumaha kajeng teuing nganyuk nyam duit di jalan fa in ada aliman dan batolat salatu lamun ngahaja bari nyaho kalakah mantok di nangtung tuluy maca Fatihah batal kan lamun teu ngahaja teu nyaho teu batal tapi tetap Fatihah atau direken tetap rakaat teu hasil eta ragu Fatihah teu ragu na kitu geruku teh beda deui lamun ragu dina fi ikmaliha yakin baca Fatihah mah geus ruku ya ari tadi aing keur waktu maca Fatihah maca bismillah teu berarti eta mah nu diragukeun ba'dil Fatihah ragu fi ba'dil Fatihah sabada rengse teu ngaruh jika beres salat geus beres geus salam ari aing tadi sujud teu geus beres salat selesai karena sujud ba'dul salat keruku tadi Fatihah maca bismillah teu berarti ente yakin kan maca Fatihah yakin ngan ragu bismillah teu ragu tiba di Fatihah setelah selesai posisi ruku teu ngaruh beda deui lamun geus ruku ari aing maca Fatihah teu ngaruh sabab nu diragukeun Fatihah sagemplengna lain ba'dul Fatihah ketika mari gitu lin aya ragu pi aslil ibadah aya ragu pi ba'dil ibadah ragu pi aslil ibadah ngaruh lamun ragu pi ba'dil ibadah teu ngaruh lamun geus beres ibadahna
masbukun. Masbuk nama masbuk. Wa huwa man lam yudrik minal qiyami qaddon yasaul Fatihah binisbati ilal qiraatil mu'tadilah. Lamun makmum masbuk sibuk. Siapa sih masbuk teh? Jalma yang tidak menemukan tina nangtungna imam zaman nu cukup jang Fatihah anu normal sedeng. Imam gancang teuing makmum standar akhirna teu mahi Fatihah masbuk. Imam standar makmumna lek-lek teuing akhirna sarua teu mahi Fatihah muapek. Salah makmum lek-lek teuing da imam mah geus standar. Kumaha lamun mak ari aing teh masbuk muapek kitu meureunna. Mang ari bieu mangihan zaman anu cukup Fatihah teu wajib takhallub campurnakeun Fatihah hukuman muapek. Tapi dina idrok rakaatna hukuman masbuk. Dina nyampurnakeun Fatihah wajib disampurnakeun jiga muapek. Dina idrok rakaat hukumna hukum masbuk kaburu bareng ruku jeung imam hasil rakaat lamun teu geus tunah makmum masbuk sibuk ku sunnah. Ari masbuk kewajibanna naon sih? Masbuk itu kewajibanna baca Fatihah. Fatihah nya gak ada pilihan, waktuna kan kecukup jang Fatihah. Datang kadinya imam keur maca surat sakedeung deui paling Fatihah hanya 3 ayateun nu kitu ngaranna masbuk. Ngan mahe jang 3 ayateun Fatihah masbuk. Oleh karena waktunya mepet berarti si masbuk kudu fokus maca Fatihah, ulah fokus kan lain yang Fatihah ge geus teu mah. Ya minimal gunakan waktu sebaik-baiknya sacukupna we waktu jang maca Fatihah. Geus pukul Fatihah ge teu mahi eta si kehet make kudu maca ta'awud, make maca iftitah di anu sunnah. Teu molo batu teh masbuk teh. Jang Fatihah ge teu mahi kalaka maca sunnah. Imam keur maca surat talajal masbuk Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsir wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahu akbar. Imam ruku. Aing kumaha cek si masbuk? Padahal lamun tadi dipake Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar mahilah nepikeun ka nasta'in mah badal. Lamun maca Fatihah nepi ka nasta'in imam kaburu ruku kan belum ruku barat. Fatihah saparona ditanggung ku imam. Ari ieu kesempatan teu digunakeun kana maca Fatihah anu jadi kewajiban kalakah dar dipake maca doa iftitah. Itu ieu teh kasusna teh. Awalam yastagil bisain atawa henteu sibuk maca doa iftitah mah henteu ngan kalakah ngajedog. Allahu akbar kakak cicing lain pake Fatihah geus buku teu mahi. Kumaha lamun gitu? Imam kaburu ruku. Qiraat ujuban. Wajib maca Fatihah nepikeun kana nasta'in. Da tadi mah iman nepikeun kana nasta'in mun dipake. Pan Kang abdi masbuk. Sia ditanggung teh. Timimiti ihdinas siratal mustaqim kana walad dhalin nu ditanggung ku imam teh.
bismillah kana nasta'in mah teu ditanggung pan mahi nepikeun kana nasta'in ngan kus jawe teu dipake baca baru Fatihah nepikeun kana nasta'in gitu tuh teu hayang nyaho meureun kumaha ke Kang lamun teu kaburu imam kaburu hudang tina ruku teu hayang nyaho bacaun kadar sunnah tadi baca kumaneh ibtitah sakituun baca tina Fatihah kadar cicing maneh tadi maneh cicing sabaraha detik sakumaheun kira-kira mahijab Fatihah baca sakituun nyangke abdi kudu kumaha ke eta mah kamikiran kumaha baca heula alah ayo geus tunang lama wa umuliro man takhallafa li sunnatin jalma anu maneurikeun maneh karna maca surat maca sunnah nu dieu dihampura sami cara anu lambat bacaanana diwujubi takhalluf payatahwallapu maneurikeun maneh wa yudriku rakaat menang rakaat selama henteu di pieulaan ku tilu rukun anu pararanya nah jalma nu kitu ceuk sayehona geus we baca nepikeun ka nasta'in beres ayeuna nasta'in udag imam Allahu akbar sami Allahu liman hamidah Allahu akbar nu penting ulah katinggalin ku tilu rukun anu pararanya cek sayhona dihap nah. Tapi cek jamun mutakodimun keholanan make kudu dihampur naon hampuraeunana si masbuk Fatihah ge teu mahi kalakah dipake sunnah naon hampuraeunana teu dihampura min kaunihi ghairu ma'dzurin teu dihampura li taksiri sabab taledor si masbukna bil wudzulil madkur kalakah ngaganti ku sunnah padahal jang Fatihah ge teu mahi pokona teu dihampura bahkan ceuk Sayyiduna Ibnu Hajar dina Sarah Minhaj nepikeun ka kieu mah man abaro lamun aya ulama nyeun hiji ibarat di wuzrihi si masbuk nu tadi hek dihampura ibaratna dipertanyakan wah anjir keras saeuna pokona mah tetep we jelema masbuk nu tadi lamun teu mangih imam dina ruku maka rakaatna porot pan masbuk ari masbuk hasil rakaat lamun mengilu bareng ruku jeung imam satu sisi hayang menang rakaat kudu udag ruku satu sisi manehna teu meunang ruku memeh maca Fatihah nepikeun kana nasta'in tunggu ngageun berarti kumaha bismillahirrahmanirrahim datang masbuk pada di masbuk kalakah maca doa iftitah tungtung beres Fatihah imam ruku Allahu akbar wajib maca Fatihah nepikeun kana nasta'in bismillahirrahmanirrahim kaburu nasta'in Allahu akbar kaburu ruku jeung imam ya udah selesai menang rakaat lamun aca alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu sami Allahu liman karek nepi iyyaka na'budu terus kumaha milu jeung imam sujud bayuta bi'uhu bihuwihi rek naon ruku pan ngara hasil rakaat moal hasil dateng iluan barang ruku jeung imam pan urang maca heula Fatihah gara-gara nabi nepikeun kana nasta'in bongan sia tadi make kudu maca doa iftitah amin summa qala Syekhuna Ibnu Hajar ngadawu walladzi yutaja kalau anu unggul annahu yatakhallafu li qiraati ma lazimau wajib si makmum masbuk anu tadi maca iftitah teh maca Fatihah nepikeun kana nasta'in ma lazimahu teh hatta
yuridal imam nepikeun ka imam ngarepkeun kana turun kana sujud lain kamala lamun bisa nyampurnakeun sok milu tong milu ruku dan lamun teu bisa maka batal salatna lamun teu niat tuh kieu cek Ibnu Hajar mah tuh Allahu Akbar mas bukasu Fatihah teu mahi kalakah maca doa iftitah Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsir wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhal ladzi fatras samawati wal ardi Allahu Akbar imam ruku si masbuk teu meunang ruku kudu maca Fatihah sakira-kira maca iftitah tadi misal nepikeun kana nasta'in teh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahu Akbar lamun imam geus i'tidal beres can nasta'in acan keneh lamun acan keneh imam turun ke hanap batal salatna kecuali kudu mubarokoh ayeuna buah si malakama kan satu sisi ngudag imam kudu beres heula Fatihah Fatihah can beres keneh imam kaburu turun kana sujud konsekuensi bakal batal hiji-hijina kudu mubarokoh lamun hayang salamet salat terus apa lagi pilihannya intina teu layak turing manehna teu nunutur imam kuduna maneh fokus nunutur imam kalakah ka itu ka dieu tungtungna katingaleun ai geus katingaleun jauh nelpon kanu panghareupna daguan aing sia daguan naon masalahna uing cenah sumpung simpang heula teu dihampura tinggalkeun keun meusina sorangan qala sayhuna bisaril irsad Sayhuna Ibnu Hajar ngadawuh dina sarah irsad wal aqrab lil manqul nu paling deukeut kana qaul nu ditukil mah geus cenah nu kahiji memang naon geus dihampura cenah mang pokona mah kieu we bereskeun Fatihah nepikeun kana nasta'in susul be imam nu penting kaberik dina sujud kadua hasil rakaat selesai alhamdulillah wa alaihi aksarul mutaakhir mayoritas ulama akhir gitu tadi Ibnu Hajar kumaha geuna Ibnu Hajar mah pan rada keras dina hukumna